Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kali ini kita akan menelusuri daerah Kecamatan Bojong Gambir, Desa Bojong Gambir, Kampung Cicomre, Tasikmalaya, berdekatan dengan Tarajaya.
hajatan. Cuman hajatannya kemarin ya kita sambil main-main aja ya. Secara kebetulan saya ditemani para inohong-inohong Bandung ya, dan tokoh-tokoh Cicomre, Bapak Acep Karlat, Pak Aep Mandor, Bapak Gede, Bapak RT Jaka, Bapak Ustad Dede, dan Bang Ari. Burangrang dumuk jauh ka kota pasisian, dumuk jauh ka kota. Gusti nu maha weunang ngawasa sakabean paparin kabagjan nedadi jaga diri saleuweungna jeung sasatoan tur sadaya manusia